warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana ajwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi bismillah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun la'allakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dinu an-nikaha bil-'urf wa qala 'aidan inna fin-nikahi barakatuh. Hadirin kiram rahimakumullah. Hadirin kuring ka pengatur acara, hadirin kuring ka gaduh wilayah pekudu wakilin. Untuk singkuring keasalnya partai pemerintah DPD Pak Om PRW PRT untuk singkuring keasadayana bapak-bapak harus sami-sami rawuh di tempat. Maka untuk singkuring keasadayana ibu-ibu diparantos disumpingkan ke Allah kaya tempat. Sadayana sarehat ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu di situ ketinggal itu. Itu salah siapa tuh? Sini atuh. Itu kosongkan emak. Mereka dia. Tuh kosongkan atuh. Itu kosong. Lelaki ke dia tak. Bade. Pun bade habis sholawat heula dibuka dari ya. Siap. Ngalih momen ka dieu. Ngalih. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam baik itu siluannya kurang cicing itu bisa ditahan kurang cicing itu bisa ditahan mana poinnya ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirullah anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Oh yang disamakan. Samakan sana suruh. Oh yang disamakan di kursi. bungkus sama. Yang dibungkus sama.
Yang dipaksa biasa. Biasa yang dipaksa, saririk ini. Ya, yes. Allahumma sholli wa barik. Ada tolong karomin, rahimakumullah. Itu. Amin. Oke. Jadi upami ayah rahimakumullah teh urang kudu ngaminan karena rahimakumullah fil madi bimauna doa. Jadi ngaduakeun ka aranjeun rahimakumullah teh rahimah buki mikanyaa kum ka aranjeun Allah Gusti Allah. Jadi kedah di aminah sahawae anu nyebat rahimakumullah laha di pangaosan di desa atau nabi di khutbah maka di mana upami dina khutbah di mana upami urang aya nama maupun ditarikan. Jadi amin. Jadi upami ngadang rahimakumullah teh urang teh kedah amin. Kedah cingceung ceuli teh mereka gorengan cincin, hari ngadua cicing. Jadi mudah-mudahan rasa dayana dipaparinan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Amin. Amin. Kalamun atuh ayuhal hadirun rahimakumullah. Amin. Kitu atuh. Jadi cik abi teh anu sarumping mudah-mudahan Allah ngarahmat mikanya ka aranjeun. Kitu teh cek bahasa Sunda nama. Kalau we duka teu ngarti ngeureunnya. Oh, teu ngarti. Tangin bola susu teh. Iya. Oh, sekali dehnya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Asati. Keun mudah-mudahan. Ya, hadirin rahimakumullah, dina saeuyeut Allah ngutus pirang-pirang malaikat. Dina sikat muntahal jumu eta teh malaikat teh. Kuda nama pirang-pirang malak, pirang-pirang malak urang matos kabilahan kebiasaan. Jadi ngalusurkeun Allah kaya tempat wabil khusus kabomina pun lanceuk sababna dina ieu anjeunna sejata syukur ka Allah Subhanahu wa taala sabada ngadaupkeunana nu janten putrana. Tapi lain ada dan hungkul anu syukuran teh urang ngusumping ka dieu tawi syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Udah dari ka dieu aing mah. Dari rumo. Jadi sumping nak hadiah teh urang teh syukuran ka Gusti karena urang disehatkeun ku Allah. Batana syukuran, pangan syukuran. Sampai nanti dewa syukur ke Allah. Mudah-mudahan kurasa dayana ku Allah teh dijantankeun anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah surat Ibrahim la in syakartum la azidannakum. Saupamina anjeun syukuran kana nikmat kami dina badan anjeun jadi sehat. Asup kana panon ningali panon teh. Cicing liwat kami dina cepil ngadangu eta cepil teh. Cicing eta nikmat teh dina sampean bisa ngalengka. Cicing dina panangan biasanya nakna. Nikmat lebet kana lisan eta lisan teh tiasa nyarios jeung tiasa ngarasakeun tuangan. Lamun gula rasana manis, lamun uyah rasana
teh kotok rasana teh bisa dibedakan ku Allah. Ras eta teh nikmat sumping deui ku Allah teh disimpen dina irung sehingga irung bisa ngangse ieu mah seungi da banyak seungi ieu mah kelek indung aseuh loba naonna bisa teu teh kotok angseuna kumaha bau kayu putih orok salaki catakan ka salaki komo ka batur ya temenan teh temenan gitu teh alhamdulillah seungit gitu kan kudu disumputkeun atuh bisa hukum harasul lakum kan kunna libasul lakum wa antum libasul awalnya teh pakaian lalaki pakaian tutupan suasana jan bau tong beja-beja ka batur bau salaki teh di antawisna panggoreng-goreng na istri teh sok ngabulak-harikeun kalakuan lalaki sok aya awe sok dagang didadangkeun ka lalaki na teh tetanggana teh salaki kami mah beuki bibir beuki bibir teh tara gawe geus heubeul aya di imah we musuh mah kitu syup wae kana mah we atuh tak ulah dibaca-baca kitu dan kege anu ngadenge eta suku leuwih-leuwih. Dohong mane masa bulan kaki mama salki kami mah geus 3 bulan ngaca tahu gua di imah. Sok aya teh teh. Sok aya tara. Ya. Tah ngomong aya teh. Keun bae Bapak, sing sabar we. Boga awe anu cerewet anu goreng patut tina omonganana kudu atoh kapungkur ieu mah kapungkur lalaki teh soleh ari awe teh cerewet kawas kacang nih gang aku wah satu parewe apa kudu teh gimana we haus teh kas soal gitu cerewet bisa eta istri teh tapi pamugetna teh naon sabar tah insyaallah saha lalaki anu sabar kuting kahalaku istrina maka Allah bakal nundukkeun ka sagala binatang ka sagala makhlukna bakal sujud ka eta lalaki. Maksudna mah moal nyiksa, moal bergasa orai nu galak, moal maco, singa nu galak, moal ngorowot, monyet, moal ngereweg, lamun ka lalaki anu sabar ku tingkah laku istrina. Malahan hiji waktos laki-laki teh ka mana? Laki nu bager teh ka leuweung. Kabalikna suruh teh dipanggul ku sana tapi kumaha dipanggulkeun. Karna naon sabarna eta pamuget ku alatan awewena anu cerewet. Tak Bapak ning cerewet laki ning cerewet awe urang bakal nudukeun sakabeh makhluk. Ini cerewet entong tapi kalau ayam mau cici kurang teh kesatuan cici yang penting ngacing soleh wa istrina mudah-mudahan garwa bapak sadayana disolehkeun ku Allah ya insyaallah baik kitu rek ge da awe mah pantes loba bibirna luhur brot dana red sing salabar mudah-mudahan ku Allah disolehakeun ageuna
Amin. Amin. Insya Allah dinasa ieu Allah ngalusurkeun pirang-pirang malaikat karena karena di dieu di hiji ngaosna Al-Qur'an dilanturkeun sholawat maquri Al-Qur'an wa ta'ala sholawat ala nabiyyi sallallahu alaihi Wassalam. Tepati-pati Al-Quran dibaca di hiji tempat, rek di masjid, rek di imah, rek di buruan, rek di lapang. Maka Allah ngalusurkeun pirang-pirang malaikat, anu eta malaikat teh nyana kabarokahan ti Allah. Nu kahijina malaikat teh ngadoakeun ka jalma-jalma anu haladir. Luka hiji seorang malaikat ya Allahumma gfir lahu Gusti anu saromping eta teh nu tolabul ilmi teh rek lalaki rek awewe rek budak rek kolot pabarinan Gusti hampura ku araja maka sadayana anu di dieu seorang malaikat Allahumma gfir lahu Gusti hampura jalma-jalma sumping teh tah kitu geus kae ngahampura ti Allah alhamdulillah ku cicingna di dieu oge eta teh geus dihampura ku Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningatkeun tiap pelengkahna jalmi anu thalabul ilmi mah eta teh keur aya dina jalan surga. Bikulli khitwatin ghafaru. Bikulli khitwatin khata'u. Dia pelengkahna dihampura dosana ku Allah. Dia pelengkahna diangkat derajat ku Allah. Dia pelengkahna ganjarana ke anjeunna. Cicingna di pangajian mah eta teh keur aya di surgana Allah. Rasulullah nguningatkeun ka sahabat ya sahabi, sahabat kami Allah nyimpen ka alam dunya teh surga. Di mana Gusti surga di alam dunya? Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tinimbalan deui surga ada Allah di alam dunya teh nyata tempat pengajian, tempat pangaosan. Itu surga Allah. Sok di surga mah yang nana ge babari. Kulu wasrabu Allah teh pek dalahan mana teh pek arinum kata susu putih sati Allah. Tak urang ka dieu disuguhan teh. Disuguhan suga ti dieu aharnya caudan teu keknianan ka teh tolabul ilmi tapi ku Allah disuguhan hakikatna syariatna anu gaduh duyufullah hakikatna ieu teh tamu-tamu Allah. Ibu sumping tamu Allah, bapak sumping tamu Allah, maka sateuacan tamu Allah sumping Allah tos maparinan tos nyiapkeun naonna susuguhna teh bakal 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan tos disajekeun anglengna, wajibna, rangidangna, keur saha eta teh? Keur nu sarumping nyaeta tamu-tamuna Gusti. Ibu teh tamu Allah. Alhamdulillah tah hiji nu ngaji mah dihampura dosa ku Allah. Bersih ku Allah teh bersih. Nu kaduana saur Allah teh sok atuh malaikat minta di ka kami sabada kami ngahampura teh Allahumma ighfir lahum warhamhum Gusti paparinna deui Gusti eta jalma teh ya Gusti teh dipikanya warhamhum Gusti pikanya eta jalma teh insyaallah saromping di dieu khususna umumna urang dieu kenging kana kanyana Allah Subhanahu. Lamun kanyana tos nyampe ka urang maka segala rupi pamaksa dan urang sadayana dikabul. Urangnya ka budak teh hayang motor pamasan. Budak teh hayang ka ditu da nyata hop ujang ka ongkosna karena urangnya kacaroge da nyata sadiakeun amamah urang kacaroge ka istri ka garwa nyaah dipamilikeun karena nyaah
Tapi lamun tos diadab ku Allah, wallahu a'lam. Kayu warhamhum Gusti pikanya jalma-jalma sarumping kali alhamdulillah. Warzuqhum Gusti nukatiluna mudah-mudahan anu sumping ka dieu teh Gusti warzuqhum mugi Gusti ngarizkian ka anjeunna. Rezeki amalna oge rezeki dohiriyahna mangrupikeun katuangan jeung leuteun mudah-mudahan ieu leuteun nu dituang jadi daging, anu eta daging teh jadi kekuatan tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu teh naon nu nyaris teh ranginang teh ngomong eta teh ranginang teh opak teh ngomong, maka teruang ku ibu ulah dibawa balik. Bapak ieu sok dalaha ya teh ngaduakeun ka Allah Gusti alhamdulillah abdi teh kapais ieu teh dituang ku ahli Gusti, dituang ku duyupna Gusti, mudah-mudahan jadi daging cek papais, cek kue, cek opah. Maka ibu, upami urangna tamu kudu dibeakeun eta dahareun teh. Di dahareun pun teh beakeun kabeh teu era mah. Beakeun eta teh jadi naon jadi daging insyaallah. Warzuqhum Gusti rizkian di rizkian. Sa'obatna wa barikuhum Gusti kaobatna paparingan deui eta Gusti jalma-jalma nu hadir teh nyaeta kabarokahan. Ari barokah teh jazdadul khair tambah-tambahna hade tambahna ibadah. Jadi sagala rupa aya di urang janten ganjaran. Bapahna jadi ganjaran. Salikna diganjar itu maka jadi naon jadi saksi di tempat di akhirat engke bakal dina hisaban maneh tanggal saanu malam saanu poe saanu di mana Ipan Gusti abdi mah malam Rebo teh tanggal saanu teh di Padadan sih bohong kaurang di Padadan maka ieu sahibul bait bakal jadi saksi ke kaurang. Urang bakal nyaksian ka sebutkeun ngayakeun ieu pangajian. Sadayana anu di dekorasina mejana itu bakal jadi saksi di akhirat. Bakal abdi bakal nyaksian bapak-bapak jeung ibu-ibu dinasai ibu ngaji. Bener, namanya ieu bantu teh ngaraji. Sok saksian sadayana. Insyaallah tusyahiduna bakal seri saksian ke di akhirat mudah-mudahan orang dijantenkeun ahlina rahmatna Allah ahli surgana Allah sok sanajan urang mah da ibadah nagore ngaji Quran can lancar komo salat urang mah kaos piknik salat urang mah rek diajak panganten isukan usolli fardhu subhi Allahu Akbar kakere Allah isukan pakai baju naon baju kumaha ieu teh nu kahayas nu hideung aya nu hideung da teh disebut da kulit hideung aya teh disebut nu hideung pujo-pujo hideung pakai baju hideung ngalamun urang mah Bismillahirrahmanirrahim kantong nanti anu kayas antu boga cindung anu kayas amin Bismillahirrahmanirrahim boga lanceuk baju kayas dan nginjau we kami mah dugi ka kaditu teh dago tah ku gorengna eta insyaallah ku kegebet ke urang insyaallah Allah bakal menang, orang menang bakal ridhona Allah, menang rahmatna Allah. Amin. Ya. Mudah-mudahan we kuriungan ieu Allah ngangkat derajat urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus panganten mudah-mudahan mawaddah warahmah sakinatan mawaddah teh dina sapalihna tafsir mawadah teh ya anak nu janten istri kanu janten caroge
upami rahmah mah nya anak nu janten saroge kanu janten istri. Signifikannya teh naon tina kahadean. Masalah signifikannya teh lamun awe keboleran wae can salat tah eta kitu namanya. Geus salat neng maneh can tah meunang lalaki mah nyokot nyerek habak bahuluna. Wajib kan eta. Istri mah meunang dicepret lamun eta istri teh leleda kana ibadah. Cepret teh meunang. Ngan lamun lalaki leleda tina ibadah ceuk garwa teh bapak tos lohor ieu teh tos we. Teu ngadangu masih awe ya. Itu karena lalaki mah itu istri mah mau ngabeja we hungkul. Teu wajib mapagahan kanu janten. Saboge kadeh. Bapak bersolat, ulah gitu. Bebas kecelakaan neraka we saya tahu. Paling ngabejaan hukum bapak atas adan ieu teh. Oh ieu nyaho, udah dihoy atuh. Bejaan we mah bejaan. Tah lamun istri, lamun mama cicing wae, lamun kusraki dibawa kaki dikumpuskeun kana bab wajib eta mah. Karena tanggung jawabnya istri. Tanggung jawabnya pambuat kanu janten istri. Mama ieu ku salaki teh, salaki bangku salat Isya berjamaah. Berjamaah kana salaki. Sekapeung. Antara osok. Osok ya. Sing salaki teh salat maneh. WA-an wae sama TikTok-an wae sakitu. Basok ayan kitu. Ya, salakina mah geus di masjid, awewe masih kenaon. Oprek HP di kabogohna nu anyar sih. Besok aya kitu nya. Jadi beda obah nyaho urang oge. Naudzubillah min dzalik. Tah kitu teu ibadah teh kitu. Tah wajib saroge mah ujang kades. Kalau ada naik gitu sholat lah, lamun bisa berjamaah, lamun lalaki ke masjid sudah berjamaah jadi imam. Bapak gerak ke masjid atau tuh, waktu mau sadar, masuk atau jadi imam di dia, sok jadi imam. Tah lamun ke masjid bapak teh kudu jadi imam besar di imam. Imam besar. Kumaha teu bisa, panjang pondok nage. Panjang di pondokon pondok, dipajang pon IPA di info pun wangi gue kawan kawe. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Gitu. Serius. Dan Allah mengampuni. Dan lupa sehat karena Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lamun teu ka masjid, bapak kudu jadi imam. So adu anak sabisana, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lo sakitu cukup. Bisa kodong teuing era kusia. Karena istri mah kebanyakannya sebenarnya pinter karena doa, pinter karena naon. Dan geleduk mah di mana-mana ge lalaki. So, senenan lobana nu ngaji. Salah saat istri, berboa istri, kemisah istri, Jumaah laki. Jadi menguasai saya istri. Tahu rapinan lelaki ayat ini ya? Seorang. Ya, iji dua di pojok itu, tilu pojok iya, tapi istri mah. Ya, alhamdulillah posisinya oke. Tah istri mau ngabejan hukum anu janten saroge komo istri nu solihah mah istri nu solihah mah sok ngabogakeun saroge teh bogakeun ta saroge teh kami subuh teh assalamualaikum warahmatullahi ngabogakeun ya. Tah upami ayeuna saroge masih kene bobo tak kumaha teh gugahkeun
dicium. Kayak itu udah lain gitu. Dicium ini sama opat teh dicium. Dicium teh lain pipina lain bibirna, tapi roromeheuna. Iya. Jadi dicium teh telapak nona telapak. Gampang sampean. Awas saya tak bisa tanya. Sekolah laki ketek teing, oleh ketek teing dan ketinggalan teh istri kernyuman, asian naonan. Kalau ngamalkeun teh ya bener teh. Mama teh tadi cium teh ngobakeun aki teh ini. Eta teh bersih dosa umat teh. Mabuga tu'inu al-mar'atu sholihah tu'inu zawjataha bil ibadah. Istri nu sholihah teh nyaeta istri nu sok ngabantu kita ibadah ka Allah kanu janten sareng. Nulungan ngabejaan. Wajib nikah, ngabejaan unggul tahu kami bapak mah wajib nikah. Itu sok bersolat mah sok ngaji mah menang naon tadi senenan teh itu masuk senenan di dia tangket teh bapak teh tanya mak menang naon tadi pengajian teh mati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi teh aing teh kita mangnyandungkeun sama kita kacek-kacengan teh lamun istri nu sabar terus sarogena meunang di pamajikan anu anyar maka eta istri solehah teh asup ka surga. Cek bapana kumaha teu ayeuna? Teu aya mah istri sabar di pamajikan. Teu aya panas di mana-mana oge. Allah ta'dilu fawahidah. Keadil sama cicing hiji wes gitu. Surah Allah teh bang gitu. Ulah tidak akan tidak terlalu. Bangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa waruba. Baik siji ma dua mampu pas mampu ma dua tilu mas tilu opat tungtungna ku Allah teh keadil mah hiji we gitu. Temu. Ya. Ibu teh sok we urang bapak maneh bapak mereka hiji dua pet dengan naon ngangke aing mah hayang ningali maneh leungeun jeung suku paruntung. Kalau sababna saha lalaki anu nyandung lain ieu mah lain sieuna. Saha lalaki anu nyandung teu adil maka bararuntung di ditu. Dicokot ku ieu baruntung. Jadi aya dua jalmi engke di akhirat nu baruntung ka sampean taya panah. Hiji jalma anu teu adil tina nyandung tah ade. Lalaki anu teu adil itu nyandung teu adil baruntung. Anu kaduana anu sok ngaheureuyan tatangga. Sok mewah ka tatangga, dulu ka tatangga teu akur jeung tatangga. Tuh, tatangga meuli mobil urang nu mulyana. Nyaho aing ge eta mah ngajuk. Beja-beja ngajukeun teh. Budakna meuli Ninja, meuli motor. Beja-beja eta mah coplok galengan nyaho aing ge. Tah nu kitu. Dengan jadikeun hate tatangga bakal buntung di akhirat nanti. Aya kitu. Aku atuh. Aya. Tawang aku di dieu daerah. Ta eta. Ngajadikeun tatangga mah saur Imam Ghazali ya nyarioskeun. Nyarikeun tatangga mah ucing apa yang pengsong. Lamun urang aya ucing batur
ditakol ucingna teh eta teh geus ngajarikeun tatangga ucing teh balik ka imana pengke cek tatangga teh ari si konyen kunaon itu Sikonya. tuh cek budak teh di palembe ku si itu tuh lakun ngaliwat di palembe ku tatangga cik kira-kira dari hati ucing urang di palembe ku tatangga tak gitu hayam batur paling buat kapengke hayam teh pengke cek hayam teh dunungan ya kami ya di paling ku tatangga maneh tuh tak gitu omongan we hayam lagi teh omongan modal kan saya mah hayam ngambil gitu urang teh mah gitu geus beberes geus sasambung geus ngepel datang we hayam sok eta hayam teh modal kira-kira kumaha kitu teh padahal mah hakikatna teh upami aya hayam modal dina teh lasa ucing modal tidang nu urang hakikatna mah alhamdulillah tah teh kotok teh kumaha atuh urang teh ngaji fikih jadi ganjaran ucing modok bilang alhamdulillah diakan ku ucing dari rezeki ucing sok mak dina lauk teh nang boli di tukang pinang teh sebab urang sholat ucing datang kadangu eta ucing teh kadangu sholat urang kumaha hebat itu hebat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas cek ucing ari sia salat ari mongol sieun teu pati-pati hakaneun dihakan ku ucing makanya disodakoh ke di akhirat pare dihakan ku manung murid ya diakan ku berit gedang diakan ku careu gedangna ku careu anu gede huluna cau ya koe ku bangsat tah lamun ikhlas mah urang teh jadi ganjaran di akhirat ma alamun ayeuna cau di kebon ku bangsat ridon teu dok kitu nah hati teu sangaduakeun kumaha sing paeh nangtung sing paeh nangtung pasti kedua kata doakan itu benar pasar kanjeng Rasulullah mudah-mudahan Gusti ieu bangsa teh cingjang teh soleh kualatan cok abdi dicana anu kitu we jarang ajengan kita kitu sama we ada diajar mudah-mudahan we gitu hayam mana tong modal di dieu sia atuh ucing tong madogan wae aing ada kumaha hayam da sato ucing ge sato da teh sakolahna apa da sakolah hayam mah jadi bejaannya ketika di baca eta mah hayam sia tong kata tangga wae aing era ih lagi ngomong sampai ka bakar modal di ya cing sangabar we tetangga batu hayam nu batur ka urangkeun mudah-mudahan si jadi ganjaran ka urang ya mudah-mudahan cing sarone tetangga lamun tatangga jeung tatangga silih berdengan nu itu manyun ieu manyun nah dua anak neraka nu kitu aya apa itu manyun ieu ge manyun kan di urang geus kebiasaan lamun batur bawot urang oge pun batur ngomongkeun ka urang goreng urang oge ngomongkeun silih naon silih tahu mun batur cecal urang oge cecal mun batur tarang mere urang ge moal mere marekeun ka Mang Dadan
Tumarekon lawan kemarin gitu kurang aja tumarekon mehon nama kapan gitu sih tahu jalan mama padahal mah deket eta urang teh boga suku teh nangali usah eta tatangga eta mah taramet teh dibere tapi nu jauh mah sok mere dibikeun we ka ditu dianterkeun ini yeuh katingalieun kudu taramere teh ka mana maneh ikun suku ka ditu oh anu jauh mah mere ari kanu deket hantu gitu. Padahal mama di hadis lamun barang bere teh kudu kanu pangcenitna heula. Saha nu pangcenitna lamun urang kirim pangheulana. Rek moal ibu. Ini ngarasuk nu cerit yang kitu daerah atuh. Ansar kaya itu. Itu tu'ti man haruma bere tajalma anu cerit kanjen bere tajalma teh kadang kadieu masuk mere kadieu mah ari ka maneh mah da bagus sih beda ari ka aing sanajan dulu aing sugan nginjeum teh dibere komomenta ari ka maneh sok aya jalan teh kitu tu'ti man haruma mudah-mudahan ya mudah-mudahan itu sadayana saraya kata kaki amin tatangge saroleh sadayana amin Alatan kiram rahimakumullah Amin. tidak saya Allah dari lantana lulubir hatta tunfiku mimma tuhibbun ayat-ayat di antawisna lantana lu mual menang mane albirro anak kain al jannah Mufasir nyarioskeun albiro dia teh sareng surga. Jadi moal menang surga anjeun ke di akhirat sehingga anjeun kudu nganapakeun heula perkara anu dipikacita ku anjeun. Wabil khusus dina saat ieu meureun sabaraha dinten deui ibu unang dina lebaran teh Idul Kurban nya ta eta teh tan domba eta teh dipikarasan ku urang harta orang sapi mudi surah Allah teh diuji sok atuh maneh teh boga domba kurban ku domba boga kambing kurban ku kambing boga sapi teh kurban ku sapi jeung mudi boga onta ku onta mimma tuhibun teh insyaallah lamun kurban eta ta eta teh kurban teh anu nyana hakikatna ti Allah kabarokahan barokah di dunia, barokah di akhirat. Begitu. Nih. Si jalmi teh geus aya ngajam teh kahayang. Ma tahun hareupa abah teh hayang kurban, ngajam teh. Nginggo dombana atawa meuli dombana digereser dina waktosna. Nah setiap getihna anu netes teh begitu getih netes maka bersih dosana anu kurban. Sabing bilangan bulu domba, sabing bilangan bulu kambing, sabing bilangan bulu sapi, bulu anu cecing dina eta awakna kambing sato eta anu dipake kurban maka mamentakeun hampura kanu kurban. Bisi rajin ibu ke bulu domba nu aya dina buntutna bilang sabaraha atau bulu swasana ta eta teh mamentakeun hampura kana kurban teh dibersih dosa teh jadi anu kurban bersih dosa tas engke di akhirat ya di dalam kubur eta domba teh nungguan, geus nungguan mayit. Mayit teh kan mayit sabaraha di talqin ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma ikhwatuk. Saha pangeran anjeun?
saha nabi anjeun, naon agama anjeun, saha imam anjeun, saha dulur anjeun, mana kiblat anjeun. Jawab Allah, Nabi Muhammad, dulur abdi ulama di Al-Quran, kiblat abdi Ka'bah, dulur abdi mukminin terus beres. Tapi sate acan mungkar nakir sumping aya malaikat ruman. Malaikat ruman teh nyaeta malaikat anu miwaran ka mayit. Tuh. Nulis amal-amalan eta mayit. Malaikat ruman uktub amalaka fid dunya khair wa syarr. Alusna gorana tulis ku anjeun teh. Samai teh malaikat kumaha urus ari kami atuh. Da teh dibekalan pulpen teh bekalan patlok kun nguregkeun teh. Ieu teh bekalan buku atuh kami teh. Sore malaikat ruman teh suruh kumaneh jeung pulpen. Bangsina kumaha ciduh maneh we. Terus kertasna boeh maneh. Tulis aku mayit tulis salat abdi ta anu ngaji di dieu teh tulis. Jumahan wow zakat sedekah tulis ada beres. Terus beres malaikat sok tuliskeun kagorengan maneh. Aku teh sanu kami teh dina poe anu saanu haleuweung nyokot sareng atuh. Anu batu kata tangga kieu tulis kumaha. Terus beres ditilepkeun eta buku beres malaikat ruman datang mungkar nakir. Terus beres mungkar nakir itu domba, sapi, nungguhan eta teh. Matoya tutumpakan. Cek mayit teh assalamualaikum man antum saha ari anjeun. Cek mayit teh pan teh kami teh ya bae nu kumaha nu kubarkeun ku anjeun. Cek domba nu kubarkeun ku anjeun, cek sapi nu kubarkeun ku anjeun, mun kubarkeun ku anjeun. Kenaon atuh teh nungguan maneh dugi ka poe kiamat. Ta anjeun teh dina poe kiamat teh ulah lombang maneh mah. Kala masar tumpah kami. Ka surga tumpah kami. Cek baca maneh. Tumpah ka ditu. Kumaha ieu da kumaha sesena Bang. Sakali mio gitu. Dua kali emek itu. Tiga kali monrosi kan itu. Opata apansa naik. Kali mah abdi mah geus kajero. Terus kalau ke-10 kapal je itu. Terus kedua katilu makan sunat teh. Maka kenging upami urang ayeuna kurban sunat maka kenging tuang. Kenging nuang itu nuang kurban urang ngan kitu oge ngalap tabaruk teh nyuhunkeun kabarokan ka Allah dina atina supaya nyuhunkeun asyifa teh obat karena hewan kurban mah atina teh janten obat obatina lapar ai yen panjang sakeutik jadi urang teh ya geus kadua katilu kurban teh tah tuangna teh saha pe atina hukum dan kabeh lain lamun hayang mah nu batur we minta ka batur urang komo nu wajib mah maka sakali dikeun eta dan insyaallah itu al-maqaya kurban dia bakal nungguan orang di dalam kubur ketika akhirat disangakeun ka mudah-mudahan anu atas kurban ditampi kurban Allah. Amin. Bakal mudah-mudahan ditampi ku Allah. Itu asan mudah-mudahan dipapandana rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Dan aya saud Ibnu Abbas mah meningatkeun menang kurban ku entau. Gaduh entau sok jarwal.
Jawa ke menang 3 juta belikan kana bae. Jadi entoknya jadi kan kange jalma fakir iman. Zaman fakir jalma fakir tegaduh naon padahal fakir mah tegaduh bumi tegaduh pagawean. Nah, gaduh entok hiji dikurbankeun eta. Bahkan sore Ibnu Abbas lamun mah jalma miskin boga anak teh 7 sandekahan maka tiasa ekahan teh hiji domba ku 7-an. Sore Ibnu Abbas. Tapi ada jalma miskin mah eta gaduh bumi, gaduh pacabakan ngan kirang wae. Kan aya jalmi teh gajina mah puluhan juta tapi kurang wae berarti miskin. Gitu. Ya mudah-mudahan dicukupkan ya mudah-mudahan. Nah gitu. Hewan kurban teh bakal nulungan ka urang. La azidannakum surah Allah. Karena hewan mana dipakai ibadah ke kami, maka kami bakal nambahan deui rezeki anjeun. La azidannakum. Asalna teh azidu eta kalimah lafaz teh asal teh azidu. Maka ku Allah ditambahan lam taukid yakti bakal yakti. Terus nun taukid la azidannakum yakti bakal nambahan temenan kami tah kana harta anjeun kana kesehatan anjeun. Lamun urang syukuran ku awak ibadah sholat, lamun syukuran ku harta banda termasuk kana kurban. Insyaallah taala. Insyaallah mudah-mudahan ibu ngajak sok mumpung can ayeuna aya kene rezeki mah mudah-mudahan we tiasa kurban. Ya, dalu mah kurban dimenangkeun ku budak-budak we hakmur. Nganteuk hakikat adena teh Nabi Ismail teu buntung lamun buntung maroba indung bapa ngurbankeun budak. Eta mah muji ka Nabi Ibrahim nah cinta ka anak maneh nah cinta ka kami surah Allah. Itu muji. Mudah-mudahan anu kaduana anu bakal ngabarokahkeun di dunya jeung di akhirat teh birrul walidain. Birrul walidain teh nyaeta nyaah atanapi hade ka indung bapa. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumping anu sumping ka Rasul teh ya Rasulullah ma amil atama ahdilu gawe naon ari abdi ka indung bapa abdi indung bapa abdi teh teu Sareng sang Kanjeng Nabi as-shadaqatu alaihi sedekah indung bapa anjeun teh sedekah kumaha anjeun sedekah bejakeun ka Allah ijab ka Allah Gusti abdi sedekah mudah-mudahan ganjaranna Gusti dipaparinkeun ka indung bapa abdi dugi ibu sok ngaos patina sok aya kenceleng mah ya. Nah, kata cancel itu dilebetkan sama 2.000, 10.000. Iya, pambucitna we panghandapna. Dina loket teh pan dibekelan euy. Aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, aya 2.000. Kemana? 2.000 tah nu 2.000 teh sumping ka ditu ka kuburan jadi cahaya ngan cahaya naga lantera eta mah sabada 2.000 lamun 5.000 mah jadi 5 watt lamun 10.000 10 lamun 50.000 50 lamun 100 wah jadi terang eta teh kuburan teh cek ibu teh cek bapak teh jadi kenceleng masih teh lak asup 2.000 teh korolongan itu Gusti mudah-mudahan gajar ieu nu 2.000 teh
dugikeun ka ibu abdi karama abdi suruh kan itu karena aya malaikat sareng malaikat eta bapak 2000 we bapak mah di mana itu 2000 teh itu ti anak bapak nu keur ngaji tuh kerotina kumaha cek si aki teh Gusti alhamdulillah mudah-mudahan anak abdi nu sedekah keur abdi ganjaranana ditambiah deui ku Gusti barokahkeun rizkina teh ngadoakeun ka ditu teh caang ganjaranana ya 2000 teh komo lamun 100.000 rek 2.000 yang kedua 2.000 2.000 kali 4 saudara 2.000 kali 4 saudara 8.000 kali 12 tak satu teh menang sakitu kitu oge lamun ngajina unggal minggu dan kadang-kadang minggu ayeuna ngaji minggu hareup nah kamana tuh ngaji mana tandur kami bangun betul baik ya peryogi itu luar as-shadaqatu alaihim ada jadi tiap-tiap urang sedekah bejakeun ka Allah ijabkeun ka Allah Gusti ganjaran sedekah mudah-mudahan diparinkeun ka ibu abdi kana urang menang ganjaran gede ganjaran urang ge ibu urang menang ganjaran as-shadaqatu alaihim kailam tajidu lawan anjeun teu boga keur sedekahna habis shalah baik ai doakeun ibu bapak Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani aku eta sa budak anu ngaji atawa sa budak anu nguningakeun doa Rabbi firli maka inu bapak urang anu bi kuburan dihampura ku Allah di alam dunia ya kene dihampura ku Allah geus teu aya mari ku sholawat bae ku sholawat ku yasin bae komo dina malam Jumaah mah suka diusulkeun arwah-arwah mukmin teh ku Allah teh direka salat dikencarakeun arwah mukmin teh dina jam 5 tas maneko di dieu si uwa teh geus di dieu meureun teh nyieunkeun ka dada dan atuh mah teh beres sedekah bare yasin terus diri teh kali itu kawase kali itu kajikan bro yasin atuh kita sedekah Isa teh balik begitu Allahu Akbar Isa teh balik ka ditu aya nu nanggung ini menangnya le awan teh sedekah gitu ye naon baca Quran Yasin abdi mah su kai mana masing-masing anu leweh wae aya nah ini ceurik wae ini mah teu kebagian budak ini mah tiktokan wae batur mah yasinan ngaji tas maghrib teh ieu wae nu jeung teu wayang aya nu uduh wae teu eling kan ini jeung ka teh ceurik ngan meunang aya meunang teh senaik da senaik masa eutik naon senaik mah leutik eta teh ti mukminin mukminat muslimin muslimat itu kan asa khususon ahli kubur anu umumna sakabeh mukminin mustaqeta saleutik kitu oge lamun aya baru mukmin di jamna lamun teu aya mah kowe rajinnya kaindeng bapak omo surga jeung rasul ngapek zur ziarah ieu meunang ziarah sajalma anu ziarah kaindeng bapakna maka eta jalmi sami jeung ibadah haji jeung umroh bari makbul bari ditampi ku Allah
Lamun urang ziarah ka ibu Rama, tambalik nanti mun ganjar umur jeung haji mah. Teu kudu ka ditu, lipat ka ditu mah. Ini kudu make duit. Balik kudu mawa duit. Terus murid cindung ke batur kudu ku datu dibere cindung mah moal datang. Itu kok ayeuna lipat tah dugi eta teh ganjaran teh. Komo haji jeung umroh mah mempertahankan haji ini mah gambil kan itu, tapi sama dari itu nah jadi panggil haji orang saya itu teh haji kota gitu datang haji itu bukti cacawe jelema soalnya kan gitu bekas di haji teh bukti cacawe maka eta teh haji talawengkar kita lengkar naon mah kalau yang tadi bubuk naon, bubuk genteng. Ada genteng ayeuna di mana? Di luhur. Lamun hujan, nahan hujan. Lamun panas, nahan panas. Maka rukun haji, rukun Islam mau kali mana naon? Haji. Iya. Kali mana iya? 1, 2, 3, 4. Hiji rukun Islam naon? Syahadat. Nah, syahadat mah cingir. Ari syahadat mah jelema kakara syahadat cingir dan sholat dan ibadah ari cingir lebet teu kana ceulik guarkeun teh cari ku cingir ayo daikeun kana ceulik sholat tas sholat mah dari manis disebutna ieu puasa kalau jalma geus puasa maka eta jalma anu pang afdol hirupna karena puasa mah iis kana nafsu. Lamun ieu sok puasa tapi sok nyare kan kana ucing jeung hayam tah bener puasa. Can dikene buka. Tadi orang puasa, isukannya puasa, akara isuk-isuk geus ngabablak si goblok si modal teh gimana? Cita puasanya. Itu. Zakat turun. Da ieu mah nu haji mah jempol. Jadi itmamul ibadah, nyampurnakeun ibadah ka ditu teh. Maka sebutna haji. Han lamun teu biasa ngajaga kahajianana ibadah ditu dikal leuwih gelona teh leuwih ceditna leuwih kalapan baragajulna teh teh haji talawengkar haji genteng anu ancur ari talawengkar paling alus ge dipake ganjal naon awu genteng naon disebut teh kapake seeng dendek asupan kata kerma do lebih halus mungkin pakai bacakan ku barudak. Teu aya hargana. Gitu. Lamun eta hajina haji mardud. Tapi mudah-mudahan mau haji ayeuna dulu urang sing ditampi ku Allah Subhanahu. Amin. Oke ibu-ibu nu pada umroh mudah-mudahan ditampi umrohna. Amin. Ya gitu. Ya mudah-mudahan. Rahasia Allah mah ada terang urang teh sugan we anu ngaberangkat gitu ya sugan aya jalmi hayang umroh hayang hayu tuh tenan si duakeun sing aya umroh sadaya amin ya itu tah jadi insyaallah taala anu hade ka ibu Ramana maka dilusurkeun ka baraka Allah Subhanahu wa taala. Ade mama mobil khusus ka istri membuat sanes membenarkan salaki lain. Salaki mah kewajiban teh masih keneh ka indung. Ka indung teh kewajiban salaki. Jadi lamun salaki mere ka indung teh ulah dicarekan. Ari nu mana diberian ayo aing tau. Masa kaya kitu istri teh. kudu alus ngan salaki kudu boga cedok
Eta oh. Mikeuna urang ieu salaki ye. Ulah wara ka indung urang. Mertua heula bener. Nyi, ya bikin 10 juta. Nah itu lah, ini kamar tua heula. Insya Allah istri orangnya bakalnya. Tapi lamun pelit kamar tua, semayuh deh pemajikan. Terus saingan upami tiang mah gaduh kene salaki teh indung sok dibayuan ku salaki urang anak urang bakal kitu ka urang oke. Tapi lamun usah sok nyerekan asal kitu anak urang ge moal kitu bakal kitu. Naudzubillah ini. Bahkan di nasabul keterangan lamun lalaki nyempilkeun duit 10.000 dibikin ka induna istri teh nyaur teu janten doraka. Insyaallah eta istri teh apa? Si lalaki eta, sareng eta laki anu saleh. Insyaallah anak urang bakal kitu ka urang. Ya didoakeun ambil susuja sing aya rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kade mudah-mudahan anak-anak urang bakal ditingkatkeun cing saroleh terus ditingkatkeun mudah-mudahan aya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena isukan bade nyawer mudah-mudahan teh syariat sadayana di jalan cing disalametkeun. Jangan dikuatkeun nya kan di kamar teh. Oh, mudah-mudahan. Oke, apa dan konsultasi simkuri mudah-mudahan bicara sana yang manfaatkan daripada simkuri yang akan diberikan. Amin. Sallallahu ya rabbal alamin. Ya syaitan alhamdulillah ya fi ama. Ya rabbana lakal kayyim takrijana lika salamat. Allahumma shalli ala sayyidina واغفر لنا ولكما عصينا ربنا لا تنسى تحيتك وتنقل اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وبارك برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين اللهم انزل رحمتك ومدتك ورحمتك ساكنتك على أساسك يا العرش فرض الفاتحة